Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Ngaku kabeh oge bahwa Allah teh pangeranana kabeh rek taat kana sakumaha perintah Allah, rek salat, rek jujur, moal bener segala rupa perintah yang diperintahkan oleh Allah dia akan melaksanakan setelah ieu arwah ruhna diasupkeun ka alam mulki alam jasad, maka ieu arwah saking ku betahna cicing di urang nu tadina rek salat ka musab, nu tadina rek taat ka Allah kalakah henteu, nu tadina rek teu omoh-omohan kalakah berito, kalakah Facebook, kalakah WA, itu Ustad nu tadina manusia di hadapan Allah rek taat sakumaha perintah Allah setelah arwah aya dina dalam jasad saking ku betah-betahna arwah nu aya di dieu poho kana perjanjian sareng Allah nu tadina rek salat henteu, nu tadina mun isab zakat rek keluarkeun zakat henteu, nu tadina rek jujur ka coba bener contoh seperti caleg anu ayeuna sayeuna kumaha caleg datang ke pelosok, datang ke kampung-kampung, datang ke pedesaan, dia itu menabungkan janji di hadapan Allah. Betul kafir. Datang ke masyarakat, Bapak miskin, ya kalau seandainya saya jadi Bapak akan subur. Datang ke pesantren, ada MCK di sini, nggak ada. Kalau saya jadi, maka MCK saya bangun. Datang ke jalan, ini jalan lomba, jalannya banyak lomba. Kalau saya jadi, maka saya akan bangun. Tetap setelah dia jadi pemimpin, jadi caleg, anu jadi perjanjian ke masyarakat, saking ku betah-betahna cicing di luhur, lu tadi teu boga duit jadi boga duit, lu tadi teu numpak mobil jadi numpak mobil, lu tadi teu di hotel jadi di hotel. Bah, ya aing ngomong teh perjanjian ruh dia teh. Sok ya. Sabar menit aing ngomong, wis edan beuki lama. Ya kene, obat kene kalau nu tadina perjanjian jeung masyarakat rek anu saking betah di luhur wadul coba udah tema boa tapi mudah-mudahan ini semua dijadikan pemimpin yang akuntabel, jujur dan tanggung jawab. Amin. Mudah-mudahan pasti ada hidayah Allah. Amin. Ya Allah ya Karim, karena ada hadis Rasul lan tahlikar ra'iyatu wa in kanat zalimatan musi'atan walakin tahlika idza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyatan. Moal ruksak rakyat sanajan rakyatnya tukang mabok, sabu-sabu, brindi, whisky, jeneper, tok ayam liburan sake bohong dihakam. Moal ruksak rakyat wa in kanat zalimatan musi'atan sanajan anak pemudana tukang bobok, tukang talak, tukang alanan, tali anarok, tukang alorojok yang arti dijelawaro kebelakang. Aing jadi keras gitu pada minum. Sanajan tukang rorojok liang paranti dijilna orok wa ikanat zolimatan teh, tapi ida kanatil wulatu hadiatan mahdiyatan moal rusak rakyat jikalau pemimpinnya benar. Betul. Tetapi walakin tahlikur ra'iyatu wa in kanat hadiyatan mahdiyatan idza kanatil wulatu zalimatan musi'atan rusak rakyat. Sanajan rakyatna benar, sanajan rakyatna tukang ibadah, sanajan rakyatna tukang berjamaah, bakal rusak rakyat mun pamimpinna edan rusak. Rawahu Abu Nu'aim ya hadis. Lamun kekuring salah ngomong kieu, lamun rek amak kuing suekeun kitabna suekeun. Boleh awak atuhi. Hah? Ya Allah, ya Karim,
mata kayak contoh lamun di dia mawa bus nak 60 teh kabeh nu 60 teh eta teh ajengan kabeh rek ini ka Cianjur tapi nu mawana nu edan rek tepi moal tapi amun dina bus kabeh edan tapi nu mawana nu bener tepi moal yakin rakyat pasti moal ruksak mun pamimpin bener. Betul. Takbir. Sallallahu alaihi Nabi. Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya, "Ma fasadatir ra'iyatu ila bi fasadil muluk wa ma fasadatil muluku ila bi fasadil ulama." Ruksaknya rakyat karena ruksaknya pejabatnya uang miskin dilarat, uang kantor dibat, uang di bangsa dasar bang. Ya Allah ya Karim, uang miskin dilarat, uang fakir diembat, uang kantor di bangsa dasar bang. Fasadatil rakyatu ila bi fasadil muluk. Ruksaknya rakyat karena ruksaknya pejabat. Wa ma fasadatil muluk ila bi fasadil ulama. Ruksaknya pejabat karena ruksaknya ulama. Ulama nak geus beunang ku duit. Tapi dewek mah lain ahli mutajaridin, ahli mutasimin. Nah, dengekeun. Repel sagero. Jadi yakin ieu mulut mungeun duit ngomongkeun mutajaridin balelo. Tapi para caleg ieu muktasibin butuh duit euy. Dunia pi duit wama duit sakit, dunia adalah duit wama duit kering, wama duit sakit, wapi duit kesit. Aya duit lancar. Matak masyarakat ayeuna mah pejabat bukan memilih tapi mencoblos. Kalau memilih siapa sosok pemimpin yang paling baik, itu memilih. Kalau mencoblos mana duit dicolok. Benar toh. Jadi lain pejabat na wae masyarakat lagi milu edan da ku duit. Ari cekek 5 tahun 2 edan. Ya orang Argentina tarik kita udah laut tarik hancur tolo ikan 10 menit lebih saya ini amplopan ya teh amplopan ya Allah ya Karim. Makanya adanya persatuan ulama dan umaroh dengan arwah yang telah diturunkan oleh Allah ke alam jasad, alam mulki. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang teguh untuk mengambil amanah dari Allah. Amin. Kun kal yadain wala takun kal udunain. Kudu aya anjeun seperti lengan dua, tingali bersatu lengan dua, di mana babat lengan ieu, di mana muntan kana tongkat lengan ieu, di mana ngoret lengan ieu, ieu menang duit 100.000 dibelikan kana ali mana nu make. Belikan kana jam tangan mana nu make. Kenca cek ieu leungeun katuh kenca eta ali menang dewek meulina duitna ladang dewek, eta jam tangan menang dewek meulina duitna ladang dewek, tapi maneh anu lencem. Tapi kenca heg wae pake ku maneh aing ridho ngan bila mana lantai nyaduk tong ngamawa dewek. Itu bersatu saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi